urang teu ngurusan jero ngan ngurusan cangkang doang di akhirat bakal diasupkeun ka neraka jahanam. Mandi dirapihan di sabunan awak, ieu di sampoan awak, berarti kan sikat gigi awak, berarti kan make sesengitan awak, kan berarti ngaca urang make batik, make baju dan lain sebagainya awak, kan berangkat urang ka deuleuh necisna luar biasa. Mimiti buukna rapi, kopiahna rapi, sorbana rapi, bajuna rapi, kaambeuna seungit, jerona kurang henteu diurusan, ternyata horeng di jerona bilatung walu. Naon bedana DPR takos kitu? Neuleuh awakna nara recis DPR teh, bajuna hara rebat. Setrikaana nage luar biasa, parfum nage geus teu daekeun meuli parfum di mingguan. Cek mah. Beuli nage kudu di Singapura, di Paris, lain lalagan. Sapatuna mengkilap. Baju nage hebat, dan lain sebagainya. Jahitan nage teu sambarangan. Dipake kunyana kaluar di mobil anu mewah, hebat dan luar biasa. Hatena bilatungan. Jik mangkumang teu diurus mah pilatuna, kala jengking malulu di jerona, orai taneuh malulu di jerona, uyeuk di jero DPR teh uyeuk kala jengking jeung orai. Pan cenah kiai kuluk nyanyahoana nyawai, di mana cenah nyahoana jalan teu beres. Lamun sia bala lener kala jengkingan jalan rapi, lamun hate sia bilatungan bangunan rapi, gara-gara hate sia ya bilatungan ya kala jengkingan tukang endong ngadoakeun ku galedeg ka sia.